Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng enjing pamirsa, patepang deui sareng simkuring pun Anindya Hanisa dina acara Ragam Sunda. Nyuguhkeun informasi anu lengkep jeung aktual. Edisi Rabu ping 24 Februari 2020 hiji. Pamirsa, salami 5 menit kapayun simkuring bade ngadugikeun informasi-informasi sabudeureun Jawa Barat. Anu munggaran aya warta ti Pangandaran ngeunaan ngadu nasib di lokasi wisata Pangandaran. Pamirsa, sumangga nyanggakeun iber salengkapna. Balantik di tempat wisata basisir Pangandaran tetela ngadatangkeun kauntungan. Balantikna oge bisa diandelkeun pikeun ngabayuan kulawargana. Sumangga nyanggakeun bae wartana. Pamirsa, di kawasan wisata Pangandaran, ti baheula tu kakiwari teu saeutik nu ngahajan nyiar kasap tina balantik rupa-rupa kadaharan jeung kaulinan. Nu dagangna horeng, lain wae urang Pangandaran katut sabudeureunana. Tapi oge teu saeutik nu jualna ti Sumedang, Garut, Banjar, Ciamis, jeung sajabana. Salah sahiji nu dagangna teh nyaeta Ude Supriyatna. Urang warga Garut nu geus ulasan taun dagang bakso cuanki di basisir Pangandaran. Nurutkeun Ude, ari kuleukeun mah balantik cuanki di basisir Pangandaran teh ngadatangkeun untung anu lumayan gede. Ude oge bisa ngabayuan kulawargana tina ladang balantikna teh. Buktina, ayeuna dina sapoe Ude bisa ngalabati tepi ka 300.000. Nurutkeun Ude jeung pedagang sejenna, nu dagang di Pangandaran teh boga beungkeutan atawa organisasina. Eta teh sangkan nu dagangna tartib jeung aya nu ngurus mun pareng aya pasualan. Pamirsa, rupina sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring ka pamirsa sadayana. Mugi ieu warta janten mangpaat kanggo pamirsa sadayana. Akhiru salam, mugi patepang deui sareng simkuring dina Ragam Sunda edisi Minggon Payon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurip Sunda.